Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Supados teu nyangkolong waktos mangga dibuka Al-Qur'anna. Alhamdulillah dina ieu wengi urang bade ngaoskeun surat anu enggal. Kamari rengse surat nomor 18, surat Maryam. Ayeuna memasuki surat nomor 20, surat Toha. Surat Toha. Masih aya dina juz ka 16. Surat nomor 20, juz ka 16. Urang aoskeun ti ayat hiji dugi ka ayat 8. Ti ayat hiji dugi ka ayat 8. Sakmoa biasa bil barakah. Mudah-mudahan Allah maparinkeun kasayan tina pirang-pirang ayat, pirang-pirang kalimat huruf anu diaoskeun ku urang sadayana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma
fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahum. Allahu la ilaha illahum. Lahul asmaul husna. Lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Toha Makiyatun. Surat nomor 20 ieu disebat surat Toha. Kalebet kana golongan makiyah. Hartosna surat anu dilungsurkeunana di Mekah. Margi 114 surat anu aya dina Al-Qur'an waktos lungsurna kabagi dua periode, dua masa. Nyaeta periode Makkiyah, periode Madinah. Sakur-sakur surat anu lungsur sawaktos Nabi Muhammad berdomisili di Mekah, maka eta surat disebutna surat Makkiyah. Tatkala surat anu lungsur sabada Nabi Muhammad hijrah tegesna ngalih ti Mekah ka Madinah, maka suratna disebut surat Madaniyah. Sok sanajan mungkin bae kasusna kajadianana misalna Nabi teges urang Madinah, tapi kabeneran waktu harita Nabi Muhammad sapar nyanyabaan keluar Madinah, contohna ka wilayah Mekah. Margi antawis Mekah jeung Madinah teh sanagara, tapi benten provinsi, jarak tempuhna tebih kirang langkung 600 kilometeran. Tiba-tiba nuju Nabi di Masjidil Haram di Mekah, lungsur ayat atanapi surat. Padahal Nabi geus lain urang Mekah. Tos ngalih ka mana? Ka Madinah. Maka tetap eta ayat atanapi surat disebat surat Madaniyah. Sawalikna sawaktos Nabi nuju di Mekah, tuluy Nabi nyaba ka Madinah. Di Madinah Nabi nampi surat atanapi ayat, maka kusabab Nabi urang Mekah tetep eta surat ayatnya disebutna surat Makkiyah. Nah seperti surat Toha anu neme ke urang di aos ti ayat 1 dugi ke ayat 8 jeung saterasna nu ieu teh kaasup golongan Makkiyah. Wa ayatuha khamsun wa salasuna wa mi'atin. Wa mi'atun. Jumlah ayatna khamsun 5 wa salasuna jeung 30 wa mi'atun jeung 100. Kitu ada dina bahasa Arab mah. Ceuk urang nama 135 ayat. Jadi jumlah ayatnya sabaraha cenah Pak? 135 ayat. Mudah-mudahan urang tiwit ajeuna ayat kahiji dugi ka 8 ku Allah dipaparin umur ya sing tamat ieu surat Toha
tepika 135 ayat. Baina yadai surati, inti eusi tina surat Toha. Suratu Toha makiyatun wahia tabhusu an nafsil ihdapi liswaril makiyah. Surat Toha kaasup golongan surat makiyah. Wahia ari eta surat Toha ngabahas ngajelaskeun ti eusieunana engke kapayun an nafsil ihdapi liswaril makiyah. Tina intisari surat-surat makiyah. Wa gorduha tarkiju usulidin, di mana inti anu bakal dikemukakeun ku Allah dina surat Toha ieu nu jumlahna ayat 135 ayat nyaeta Allah bakal ngajentrekeun ngajelaskeun tentang usuluddin. Tentang usuluddin, pokok-pokok agama. Disebut naon? Usuluddin. Perkara-perkara anu pokok dina agama. Kan dina agama teh aya usul, aya furu. Usul mah disebutna pokok, tangkalna, aya furu mah cabang-cabangna, dahan-dahanna. Mana anu kalebet kana usuluddin, pokok-pokok agama. Kahiji at-tauhid, ajaran tauhid, tegesna ajaran dalam rangka mengesahkan Allah, ngawahdaniateun Gusti Allah, di mana ku para ahli usul tos diwincik aya tauhid rububiyah, aya tauhid uluhiyah atawa tauhid ubudiyah. Ayat tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah, tauhid anu ngajelaskeun tentang eksistensi Allah, keberadaan Allah sebagai al-khaliq, sebagai Rabbul alamin. Dijenrekeun eta. Jadi urang ulah lepat memakrifati Allah, mengenali Allah tentang rububiyahna berdasarkan informasi nuku Allah nyalira disampaikan. Teu kenging mengenal Allah di luar informasi ti Gusti Allah. Nyata melalui Al-Qur'an. Anu kadua tauhid uluhiyah. Tauhid dina anu berkaitan sareng ubudiyah. Matak sok disebut tauhid ubudiyah. Urang teh diparentah ku Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu diparentah kecuali, teu dicipta kecuali supaya mengabdi ibadah. Maka aya tuntunan ibadah ieu, tuntunan ti Allahna dicontohkeun ku rasulna. Maka eta disebut bakal dibahas dina tauhid rububiyah, uluhiyah atanapi ubudiyah. Anu katilu tauhid asma wa sifat. Tauhid anu ngajelaskeun mengenali Allah, memakrifati Allah tina hal asmana, jenengan-jenenganana, wasifat jeung sifat-sifat Gusti Allah. Jadi teu kenging urang nyebat Allah di luar Asmaul Husna. Teu kenging urang nyipatan Allah ku sifat-sifat anu teu wajib di Gusti Allah. Eta termasuk kana urusan usuluddin. Anu kadua anu kaasup kana urusan usuluddin teh wan nubuwah. Tina soal kenabian. Diangkatna seseorang, diutusna seseorang, dijantenkeun nabi atau nabi rasul. Maka masing-masing ngagaduhan naon ciri-ciri anu pasti. Tatkala ciri-ciri eta teu ngancik di hiji jalma, najan cek paribasana gogoleran ceurik getih ngaku-ngaku jadi nabi, teu bisa disebut nabi. Maka orang mengenal seorang nabi
Di mana berdasarkan nubuatna anu ku Allah tos diterangkeun dina Al-Qur'an. Sabab sementara ayeuna aya jalmi anu salah nyebut nabi. Lain salah nyebut namina, pugu-pugu si itu teh ya, lain nabi lain naon, dar disebut naon nabi, padahal nubuat teu aya dina dina. Contoh anu dilaksanakeun ku orang-orang Ahmadiyah Qodiani anu nyebutkeun yen Mirza Gulam Ahmad teh naon cenah nabi, padahal teu aya tanda-tanda nubuah dina diri saha Mirza Gulam Ahmad, berarti eta salah. Geus kaluar tina usuluddin, tina pokok-pokok agama. Anu kadua, anu katilu wal ba'su wan nusur, tentang ba'as, tentang mahsar, nusur. Maka ku Allah dijelaskeun anu disebut sam'iyat mugoyabat, perkara-perkara anu kakuping tapi teu katinggal. Kumaha kaayaan di barjah, kumaha engke urang hudang ti pakuburan, kumaha urang dikumpulkeun di alam mahsar, kumaha urang dihisab. Ku Allah dijelaskeun. Tah eta teh termasuk kana naon? Usuluddin. Insyaallah dina ieu surat dibahas masalah usuluddin. Wa fi hadhihi suratil karimati tudharu sakhsiatar rasuli. Oge dina ieu surat bakal eces, bakal jelas katinggal kumaha pribadi karakter seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ku Allah dilungsurkeun ka alam dunia ieu pikeun jadi uswatun hasanah. Jadi urang bakal mengenal contona pisidda ajarihi wa taqwihi ruhihi, kumaha kenaon keteguhan ideologina, kumaha kehebatan akhlakna, hatta la yata'asaro bima yulaqo ilahi minal kibidi wal inad, sehingga ku keteguhan Kangjeng Rasul, ku kepribadian Rasulullah teu terpengaruh kunaon, ku tipu dayana orang-orang kafir Quraisy, teu terpengaruh ku rencana jahatna orang-orang kafir Quraisy. Uridot asuratu liqisosil anbiya. Oge surat ieu bakal ngajelaskeun kisah-kisah para nabi di samping pribadi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contona kumaha Nabi Musa, kumaha Nabi Harun ma'a Fir'aun menghadapi Fir'aun. Oge bakal dijelaskeun liqissoti Adam, sejarah Nabi Adam. Salajengna at-tasmiyatu, penamaan surat ieu disebut surat Toha. Sumiat suratu Toha, aya surat ieu dijenengan surat Toha. Wa huwa ismun min asma'ihi sarifati alaihi salatu wasalam. Toha teh termasuk jenengan anu disandangkeun ku Allah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak ningannya dina sholawat nariyah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Nu dimaksud Toha teh saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatyiban liqalbihi, kusabab mulya kana Kangjeng Nabi, wa tasliyatan li fuadihi, sareng salametna naon manahna Kangjeng Nabi. Walihada ibtudiat asuratu bimula topatil bin nida, kusabab kitu ieu surat dikawitan kalawan panggilan anu sangat lembut, anu sangat sopan ti Gusti Allah kasaha ka Kangjeng Nabi Muhammad. Toha eta teh panggilan Allah kasaha ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bismillahi kalawan nyembat jenengan Allah Ar-Rahmanin nu maha welas, Ar-Rahim tur anu maha asih. Toha dina tafsir Jalalain ditafsirkeun Allahu a'lamu bimuradihi, Allah anu langkung uninga kana maksad eta kalimat Toha. Nganu jelas Toha teh al huruful muqatta'atu,
huruf-huruf anu dipotong mun di urang mah singkatan SMP, SMA, SMK gitu ya. SMK singkatan SM jeung K ya. SMP eta ge toha al huruful muqatta'ah. Eta teh huruf-huruf anu disingkat. Naon maksudna? Litanbihi ila ijazil Quran. Maksudna teh pikeun memberikan peringatan ka urang yen Quran teh mukjizat. Yen Quran teh mukjizat. Wa qala Ibnu Abbas, nyarios Ibnu Abbas seorang ahli tafsir di kalangan sahabat. Ma'naha ari makna kalimat toha ya rojul. He hiji lalaki. Maksudna teh panggilan Allah ka Kangjeng Rasul. Wa maknal ayat jeung ari makna ieu ayat ma anjalna henteu nurunkeun kami alaika ka anjeun Muhammad Al-Qur'ana kana ieu Qur'an litasko eta pikeun nyusahkeun anjeun. Ma anjalna henteu nurunkeun kami alaika ka anjeun Muhammad Al-Qur'ana kana ieu Qur'an litasko pikeun nyusahkeun anjeun. Maksudna ma anjalna alaika ya Muhammad kami teu nurunkeun Qur'an ka anjeun Muhammad litasko bihi sehingga anjeun kudu jadi susah ku Qur'an. Innama anjalnahu sanyana geus nurunkeun kami kana ieu Qur'an rahmatan wa sa'adatan. Lain pikeun nyulitkeun, lain pikeun nyusahkeun, tapi supaya jadi rahmat. Tanda kanyaah, tanda kadeureuh ti Gusti Allah. Wa sa'adatan jeung kabahagiaan supaya anjeun hirup bahagia, supaya anjeun hirup salamet sejahtera dunia jeung akhirat. Quran dilungsurkeun lain pikeun nyusahkeun, tapi mawa Quran karena rahmatan wa sa'adatan, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah jeung karena kebahagiaan. Ruwiya diriwayatkeun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama najala alail Quran sholat huwa wa ashabuhu fa atolal qiyam. Dina hiji riwayat tatkala Allah ngalungsurkeun ieu ayat Quran Kangjeng Rasul teh salat sareng para sahabat berjamaah ya. Maka dina eta berjamaah teh fa atolal qiyam. Kangjeng Rasul sok maca surat-surat anu paranjang. Surat-surat anu paranjang fa atolal qiyam sehingga lami naonna nangtungna kusabab maca suratna anu paranjang. Faqalat Quraisyun tepika jadi geuh-geuyan urang Quraisy. Majar teh cenama anjalallahu hadal Quran ala Muhammadin illa liyasqa. Tuhnya cenah turun Quran ka Nabi Muhammad deh kitu geuningan. Sing kaleset dari puhun. Dan memang Quran mah ngahaja diturunkeun ku Allah teh keur nyusahkeun gitu ya. Nah, jadi bahan guguyon jalma-jalma kafir ka Kangjeng Nabi. Panajalat hadil ayat lajeng lungsur ieu ayat toha ma anjalna alaikal qur'ana litasqa sebagai jawaban ti Gusti Allah. Illa tadzkiratan angin Quran teh eta jadi pepeling tadzkiroh jadi peringatan ya. Liman pikeun ka jalma yahsa anu boga rasa kasieun. Ulangi Quran teh lain keur nyusahkeun tapi Quran teh supaya jadi pepeling tadzkiroh ya. Naon deui kasaha liman pikeun ka jalma yahsa anu boga rasa kasieun. Maksudna ae ma anjalnahu tegesna kami teu nurunkeun ieu Quran illa idotan wa tadzkiron. Kajaba Quran teh supaya jadi mauidhoh, jadi piwuruk, jadi papatah, wa tadzkiron jadi pepeling lima yahsallaha wa yahopa iqabahu.
kajalma anu boga rasa kasieun ku Allah wa yahopu iqabahu jeung sieun ku siksana Gusti Allah. Wa huwa saha jelema anu yasa teh anu boga rasa kasieun teh al mu'minu al mustaniru binuril Quran. Jelema anu bakal ngabogaan rasa kasieun ku Allah, jelema anu ngabogaan rasa sieun ku siksana Allah teh wungkul jalma anu iman anu geus meunang cahaya Quran dina hatena. Jadi ciri jelema anu iman teh kumaha? Boga rasa kasieun ku Allah, rasa kasieun ku siksa Allah hasil tina cahaya Quran. Ya. Tanjilan miman khalaqal ardo, tanjilan turun ieu Quran miman khalaqal ardo tizat Allah anu geus nyiptakeun ieu bumi. Ardun de bumi, wasamawatil ula jeung pirang-pirang langit anu laluhur. Ae anjalahu tegasna geus nurunkeun kana ieu Quran khaliqul ardi. Zat Allah nu nyiptakeun ieu bumi. Wa mubdiul kauni jeung anu nyiptakeun sakabeh alam semesta kalawan teu make contoh. Eta teh Allah. Wa rafi'us samawati wasi'ati anu geus ngangkatkeun pirang-pirang langit anu lalega. Al aliyati anu laluhur. Wal ayatu ihbarun an azamatihi wa jalalihi. Ayat ieu ngajelaskeun tentang keagungan Allah, tentang kemuliaan Gusti Allah. Wa huwa na awal tadi teh khaliqul ardo was samawatil ula. Qala bil bahri wa usifa samawatu bil ula dalilun ala azimati qudrati. Disebutkan langit nu laluhur eta teh nuduhkeun kana agungna zat anu nyiptakeun eta langit jeung bumi. Saha Ar-Rahmanu nyaeta Allah anu maha welas. Alal arsi anu kana aras istawa geus ngatur anjeunna. Dzalika rabbu al-mausufu bisifatil kamali wal jamali. Nyaeta pangeran nu geus kasifatan ku pirang-pirang sifat anu sampurna jeung pirang sifat-sifat anu agung. Huwar Rahman nyaeta Ar-Rahman. Allah distawa ala arsihi anu anjeuna geus ngurus dina luhur arasna. Istawaan yaliku bijalalihi kalawan istawa anu sesuai anu layak jeung keagungan anjeuna. Min gori tansimin wala tasbihin. Nu teu aya dat anu sejen nu bisa nyarupaan ka anjeunna. Wala tamsila kama huwa madhabus salaf. Kitu tafsiran madhab salaf. Hartosna madhab salaf teh nyaeta para sahabat. Lahu kagungan Allah ma sagala perkara pis samawati nu aya di sakabeh langit wa ma fil ardi jeung sagala perkara nu aya di bumi. Wa ma jeung sagala perkara bainahuma anu aya di antara eta bumi jeung langit. Wama jeung sagala perkara tahtas saro anu hanapeun bumi anu di jero taneuh. Aelahu subhanahu ma fil wujudi kulihi. Tegasna kagungan Allah anu maha suci sagala perkara sagala nu aya ieu. As-samawatu sab'u kayaning 7 lapis langit. Wal arduna wa ma bainahuma bumi 7 lapis jeung sagala perkara nu aya di dinya. Minal makhlukot tina pirang-pirang makhluk. Wa mata tasdurub jeung perkara anu aya di jero taneuh. Min ma'adinin wa makmunatin tina rupa-rupa naon anu dibutuhkeun ku jelema. Mun ceuk aya nama aya minyak bumi ya. Aya biji besi, aya biji naon baja sareng sajabana. Eta sadayana di mana ayana? Tahta saro. Di hanapeun taneuh. Eta teh sanu ngadamelna al kullu mulkuhu wa tahta nasrufihi. Sadayana aya dina kekuasaan Allah. Wa in tajhar jeung upama narikeun anjeun
jahar lawanana sir. Kan aya salat jahar, salat anu tarik, nu ka kuping bacaanana. Contona dina rakaat kahiji kadua salat maghrib jeung salat isya jeung salat subuh disebut salat naon eta? Jahar. Salat sir eta salat nu teu ka kuping aosanana. Rakaat katilu salat maghrib, rakaat katilu ka opat salat isya. Sareng kahiji dugi ka opat duhur sareng asar. Wa in tajhar ya Muhammad lamun anjeun narikeun bil qauli kana omongan anjeun fa innahu mangkasanyana Allah ya'lamu eta uninga asiro kana anu samar wa ahpa jeung anu leuwih samar. Naon anu disebut wa ahpa teh nyaeta tahoppuhu pinafsika pasawaun inda robika perkara nu ku anjeun disumputkeun dina jiwa anjeun na hate anjeun keur Allah mah sarua wae. Fa innahu ya'lamu sira sabab Allah dat anu uninga kana perkara anu disamarkeun anu dirahasiakeun wa ma huwa apa bahkan anu leuwih rahasia anu disebut sirarul asrar rahasia di antara rahasiana eta Allah anu maha uninga. Mana contohna anu ku urang dirahasiakeun anu batur teu nyaho tapi urang nyalira anu uninga anu terang al waswas kawaswasan anu dinamana urang ya, batur mah teu apaleun urang naon urang waswas saha nu apal waswas urang nyalira Allah mah uningangeun jan anjeun teh naon waswas Allah teh anjeun waswas naon deui contona misalna wal hajis teh bisikan hati. Urang da ina keur ngaji ya. Cek sim kuring mah husnudone hadirin teh merhatoskeun, hadirin teh ngupingkeun, suhud. Tapi mungkin wae di antara hadirin aya bisikan hati anu sejen. Ternyata henteu suhud, ternyata teu ngupingkeun. Saha nu apal kecuali bapak-bapak urang sadayana sareng Gusti Allah. Eta namina hijis ya. Hartosna bisikan hati wal khotir kareteg ari hijis jeung khotir mah beda. Ari hijis mah saliwat lamun khotir mah geus rada remen munculna teh eta ya eta teh sadayana hal-hal anu ngan Allah anu uninga kana eta perkara urang mah teu terang. Wal gordu minal ayati tumaninatun qalbahu alaihissalam. Allah ngajelaskeun ieu ayat nyaeta pikeun mere katenangan katumaninahan khususna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha Allah teh? Allahu nyaeta Allah. La ilaha nu teu aya di pangeran nu wajib diibadahan kalawan sabenerna. Nu tadi teh cek sim kuring tauhid uluhiyah ya. Illa huwa angin anjeuna lahu kagungan Allah al asmaul husna pirang-pirang jenengan anu sararae nu sok disebut asmaul husna ngaran-ngaran anu aralus ae rabbukum tah eta teh rob aranjeun huwallahul muftaridu bil wadaniyati Allah anu kasipatan ku sifat wahdaniyat bidatihi wahdaniyat fi af'alihi wahdaniyat fi sifatihi la ma'buda bihaqqin siwah teu aya nu berhak disembah kecuali anjeunna dzul asmaul hasanah anjeunna nu ngagaduhan pirang-pirang jenengan anu sara allatihiya fi goyatil husni wa fil hadis nyaeta naon puncakna kasayan teu aya deui iwati dina asmaul husna. Ku Rasul dijelaskeun inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma'an. Allah teh ngagaduhan 88 jenengan. Man ahsoha daholal jannah. Saha jalma anu ngahafad memahami ya
mentadaburi ngalaksanakeun kana eta asmaul husna daholal jannah, dijamin asup ka surga. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah maparingin taufik hidayah ka urang sadayana. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.